Ada sudah dimanfaatkan emang aya nu meuli we ka harti pada dijual. Gus. Gus. Abah, Eta ka sabar dijual mah? rek ai ka harti dina hargana mah. Hah? Ka harti dina harga mah. Nah hargana? Heeh. Sabar hati na sakiat mana? Anu rada gede 2.500, Bah. Nu gede. Naon ya teh? Nu sagede kieu 2.000. Nu sagede kieu, tah sagede kieu mah 2.500. Nu sagede kieu mah. Lain kitu, ya sabangket tadi bangket nu kieu mah lain menghitung hiji orang Teu ka mah. harti ai di beungkeut mah Bah, wing mah. Teu ka harti. Lamun di hiji mah heg 2.000 nu leutik. Anu gede ieu 2.500 kop. Mana mah kos di pasar kitu di keteng kieu. Oh, ai ka- Lain dari kebon mah lain kitu sia Ai teh. ka harti we ku Abah, ai teu ka harti mah entong. Tangkal sampeun uing sok. Arek we. Memang eta arek dibeli ku urang. Ngan kudu sabangket kieu teh sabaraha hargana. Tah. Tah kitu lain di keteng cara di pasar hiji dan naonan eta teh. Teu teu diketeng wayahna we. Uing kagok ngeteng di beungkeut-beungkeut teh teu ka harti. Teu ka harti dina harga. Teu ka harti. Kop bae lamun we daek ayeuna nu sagede kieu 2.000. Nu sagede kieu 2.500 kop ari ka harti mah ku Abah beuli teu ka harti mah entong Bah. Barang-barang nu uing. Tangka sampeun uing. Memang kita ge barang nu maneh euy berharga nu kieu teh teu sampenya lain di keteng kitu di batur mah heug di beungkeutan lamun arek dijual Oke, ayeuna sok. lain nu lamun arek dijual Bah, teh kieu. mah. Heh. Hah? Lamun naik di beungkeut kop bae ku uing tah sakieu tah kop 100.000. Sakieu 100.000 wanita. 100.000. Aya hayang di beungkeut mah. Cek Abah tadi hayang di beungkeut. Oh memang hayang di beungkeutan di batur ke di beungkeutan Kop bae 100.000 sabeungkeut ku uing. Mending di keteng ayeuna 2.000 tina pertangkal mending di beungkeut sok. Ya ampun Gusti nu kamahal teh sia teh ngajual nu kieu patut coba. Aing moal jadi aing moal. Entong. Moal Entong teu harti mah di bae. Ampun we urang mahal teuing Mau dibikeun. Menika jujuan teh kitu patut Ai ka harti we ku Abah itu teh harti mah entong. Nama urang arek meuli ka didinya sabeungkeut Oh, mah. ayahna we ai di beungkeut cek uing 100.000 kop. Lamun di hiji ayeuna nu 2.000 jeung nu 2.500. Lain asa kakarak teuing Gus maneh mah. Udah mahal, Jualan mah. teh kos di pasar, maneh ka di keteng hiji-hiji. Ayahna we. Teuing Heuh bae bah teu harti mah entong. Jualan gitu patut. Barang nu abdi bah. Tangkal sampeun nu abdi entong. Teuing jualan teh bener kos di pasar teuing. Ai Maneh ka di tanggal sampeun di keteng Barang-barang urang memang eta garang maneh eta ge. Aing Kembali. meuli kan we. Heeh. Kop bae tah wani masuk sabarahaeun kabeh. Wajib bae entong teu harti mah. Ngawar tangkal sampo majer teh mahal segede kieu di batur mah komo leuwih ti mahal di urang wani nego ieu tah dijieun 2.500 di batur mah 3.000 nu kieu 2.500 nah rek teu untung kumaha tina satangkal sok mun ayeuna jadi 3 kilo saha nu untung Abah. Nah, teh Agus mah banget teh ya teh. Tengah tambah ge bari ka diketeng, ya bari di kuat masjid atuh teh ulah kitu-kitu teuing ka. Teh Agus banget teh. Tengah tambah di ka diketeng siapa? Pantok Agus ayo. Itu Abah. Urang nu ngajual daek syukur teu entong bah. Tong kudu ngulutruk. Entong jik baek balik mah balik wehek bae ah. Kembali teu laku oge. Bon itu nih kegar arung gitu itu. Hei, eta naon? Ciga-ciga hayam eta hayam. Hayam euy. Hayam sahanya ieu? Badag kieu nu kaning. Mangin haon ku aing disampeurkeun heula Hayam teh montok itu. Bangun keur nauk ieu mah bangun nauk. Naon? Kemana mana? Lain orang mangihan hayam euy tadi nek bon mangihan hayam di dinya ting hayam saha? Mana teh? Ieu. Aduh, aing mah hayam aing di podaran siapa nya hayam aing ya? Make modaran aing mangi ti dinya. Wah, make mangi make di kieu kieu atuh berarti heula di podaran ku maneh sia Teh nyaho nu maneh urang mah nyaho dicokot teh ti dinya kitu. Gimana masuk aing mun ijin gunaon ka aing samaneh nu gablag hutang ka aing can mayar. Aing mah ceuk tadina panya teh hayam saha, pek teh hayam maneh. Mun nyaho kieu ku aing geus dituna bareng di dinya.
bakal dibawa atuh bener-bener hayam urang mah pertama di podaran ku maneh ka kiri tuh meuni kieu tuh. Tuh, ikan ku plaka-plaknya di Bele atuh tuh urut anjing tuh. Lah liwat itu urut paneungeun jelas eta mah. Ya maneh mah fitnah ka aing teh. Mun nyaho kitu ku aing mau dipulangkeun ka maneh. Teu balik siapa? Moal mun nyaho kitu mah aing mah. Sabab kamari aing nagih ka maneh eueuh ning urang harita sarongot ka maneh bari maneh dangdamnya. Aing tong masalahkeun teh masalah hutang, ayam mah pae we. Ada teman geus jelas ditenggel ku maneh eta mah jelas hayam mah. Ai hutang mah meureun pugu ku urang ge meureun kege dibayar. Eta maksudna ku maneh dikekeueuh kitu rek dibawa ka mana hayam. Heeh, panya teh hayam saha, pek teh heeh hayam kakek teh rek dibawa ka manehkeun. Maka dibawa hayam mah mah teu bae keur maneh da ku maneh ditenggel ge tanggung jawab engke tah hijikeun jeung hutang eta kudu dibayar tah wayahna. Maneh mah ni kepopolotot ka aing teh, aing cek tadina we dikeun ka maneh. Nya kitu tah, sia we lawasan ku aing dihijikeun pokona kana hutang ka kuisa godog tah hayamna. Bawa. Ya. Hutangna sekalian ditambahan nu 1 juta jadi 1 juta 100 ya, 1 juta 100 tah. Eta 100.000 hargana hayam. Nu goblok. Hayam pae ku anjing make nuding ditenggel ka aing. Yakin eta mah aki-aki fitnahna teh bener-bener eta mah rasakeun ku aing kakek sia. Engke mah kabeh ku aing hayamna. Tingalikeun nogan naon. Ku aing mah dibeakeun sia. Ayeuna kene aing balik sia kakek ah. Nya ngancam da tinggal mari ge kitu. Maneh nama itu ieu diancam. Eta ge hayam da moal didikeun ka sasaha ku manehanana ditenggel. Gae ditenggel di padaran we misi kabeh dengan hutang sami gang gedean goblok sia. Make disangkut pautkeun kana hutang aing sia teh. Hutang-hutang. Hayam-hayam tah ku sia. Ah, mantap aing. Daek teu daek si Agus bongana di sama keukeun aku sia lah ditenggel hayam aing sama dendam ka aing beuh. Pada ditagih hutang sama teu balik teuing so. Wayahna sia ditambahkeun teu kana hutang sia. Jadi 1 juta 100 bayar saya sukan mun teu dibayar sakeun ku aing sia. Sia ki kelo dasar goblok teuing. Hayam modar ku anjing make nuding ka aing goblok sia. Subrek, baraya subrek.